Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nu utami jeung nu paling utami mangga urang panjatkeun sasarengan puji jeung puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab teu aya Tuhan selain Allah nu nguasaan sadaya alam dunya ieu. Rahmat jeung salam mugia tetep dilimpahkeun kanggo nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu teu aya nabi nu sanes sapar antosna nu tos ngabawa urang ti zaman jahiliyah nuju zaman nu pinuh barokah. Mugi oge urang kalebet kana pangikutna nu meunangkeun syafaat di poe kiamat engke. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu hilap urang panjatkeun oge doa kanggo kadua kolot urang sarta ibu bapak ibu guru anu parantos ngadidik ngabina sareng ngabekalan urang ku pangilmu nu sabar. Kukituna urang mugi-mugi tiasa jadi jalmi-jalmi anu iman, takwa sareng boga akhlak mulia. Mugi oge ka asih nu anjeunna pasihkeun tiasa mangpaat kanggo urang salaku siswa-siswi didikna. Amin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan kana pentingna urang mika hormat ka kolot jeung ka guru urang. Sebab hormat ka anu janten sepuh sareng hormat ka ibu sareng bapak guru teh teu kinten pentingna sareng kedah diperhatoskeun ku urang sadayana. Malihan dina basa Sunda mah basa anu kanggo nyarios kasepuh sareng karerencangan teh dibentenkeun. Eta hartosna emang kedah aya bentena antawis nyarios kasepuh sareng nyarios karerencangan. Sanaos nganggo basa naon ari hormat ka sepuh sareng ka ibu atau bapak guru mah tangtos wajib. Mung dina basa Sunda mah eta teh diperhatoskeun pisan. Hadirin anu simkuring nepi hormat, urang kedah hormat ka anu janten sepuh urang anu parantos ngurus urang sadayana. Teu kinten ageungna jasa anu janten sepuh urang teh. Kitu oge ka bapak sareng ibu guru urang sadayana kedah mika hormat anjeunna atau ibu guru. Nah, unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh atau nampi kolot. Teu aya hiji jalmi oge manusia anu lahir teu aya bapa jeung indungna. Iwal ti Nabi Adam, urang oge sadar tangtuna kolot urang teh tos susah beurang peuting ngabanting tulang. Mikiran sakuat tenaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna. Kukituna urang salaku anakna kedah hormat ka anjeunna sebab hormat ka indung jeung bapa teh mangrupakeun salah sahiji amal soleh anu mulia bahkan parantos disebutkeun dina Al-Qur'an. Pikeun kautamaan ngabakti ka indung jeung bapa teh. Allah oge negaskeun dina surat Al-Isra yen urang ulah nyarios atanapi ngomong jeung ari ka kolot teh. Sebab teu meunang komo deui leuwih ti eta. Dina ayat eta oge dijelaskeun parentah pikeun kudu ngajaga kalakuan hade ka kolot urang. Ayeuna urang parantos terang kitu pentingna sareng utamina hormat jeung ngabakti ka kadua kolot urang teh. Mangga ayeuna urang inget-inget deui tos sabaraha kali urang nyieun ngambek manehna. Tos sabaraha kali urang nyieun ceurik manehna. Sabaraha kali urang teu ngalaksanakeun parentahna. Nah, kukituna mangga urang sami-sami mentah hampura. Hadirin bapak ibu guru anu kusimkuring nepi ka hormat. Rupina ngasakitu bae biantara singket ti simkuring. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan ti simkuring anu kirang pernah. Sareng mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeunna janten hamba-hamba pilihanana. Sareng mugi urang oge kalebet jalmi-jalmi anu beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.